Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu terhormat Bapak sareng Ibu guru serta para siswa-siswi SMP Salapan Cimahi. Langkung ti payun hareuleuh urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparinan rahmat sareng hidayahna dugi ka urang tiasa riung mungkulung di acara ieu pikeun ngarayakeun acara palepasan siswa-siswi SMP Salapan Cimahi. Hadirin nu dirahmati Allah, salanjutna hayu urang panjatkeun sholawat sinarjang salam anu salamina dicurahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Saterasna kanggo nyempetkeun waktos abdi salaku pembawa acara hayu urang mulai sasarengan ieu acara anu bade didugikeun dinten ieu. Hadirin sadayana, dinten ieu urang tiasa kumpul sasarengan kangge acara palepasan siswa-siswi SMP Negeri Salapan Cimahi. Supados 3 tahun urang sasarengan nyiar ilmu ngabangun sagala rupi kenangan. Dina dinten ieu acara pamungkas urang sasarengan di sekolah anu ku urang dibanggakeun nyaeta SMP Negeri Salapan Cimahi. Sateu acan urang kana acara salanjutna hayu urang ngadoa mudah-mudahan naon anu tos dipasihan di dieu jadi bakal kangge urang sadaya saterasna. Hadirin anu dipikahormat, abdi salaku pembawa acara dina dinten ieu oge nyuwangkeun hapunten bilih aya kalepatan kata nu kirang marenah dina hate para hadirin nu ku abdi dipikahormat. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos nyempetkeun waktos ka acara anu didugikeun dinten ieu. Mudah-mudahan urang sadaya salawasna aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Cak.